Hai Baraya, tah tinggal abi masak naon yuk ikutin. Tah digodog heula terongna, rintos teh siapkeun bumbuna, aya moncang, bawang beureum, bawang bodas jeung cangak we tah digerusnya sing halus. Arintos asak teh tah tinggal ditos asak dijahitnya. Arintos teh tinggal ngagerus suukna, tah digerus sing halus dinya ieu ge. Arintos teh tinggal ditumis bumbuna tah kitu. Di anuan cai we tah saalitnya anukeun beta suuknu tadi digerus teh tadi gula galok itu sing merata arintos di anuan gula beureum di anuan micin saalit anukeun we tah terong nu tadinya onyelap deui tah tinggal di anuan kecapnya saalit tah diaduk-aduk gitu. Tah arintos teh tinggal disajikeun ieu teh namina terong bumbu kacang enak pisan ge